Aduh, iya biasa di imah aing teh ieu. Aing hutang can dibayar ka warung. Tila aing. Mun hutang beas bae pada aing teu natu. Aya teh nya si teh mah di warung. Teh, Ya, bade hutang beas. utang beas sabaraha tuh Madut? 2 litereun be. Bayarna iraha. Engke bagian boga duit deh, ke orang kuliah lah di itu. Da kamari ge can dibayar. Heh, atuh nu kamari, mau hitung-hitung engke gak dibayar, uang geus boga duit mah. Mohon. 2 liter bae. Ini terbaik. Ke bagian kuliah be dibayar. Oke, tungguan ya. Heeh. Mana teh beasna? Ya, Madun, 2 liter kan? Heeh. Lah, gila-gila mayar ngajak kami butuh. Mana pohara kalau ke 2 liter doang. Engke gawan cigawa mah dibayar. Nuhun ya teh. Oh, ya. Duh, kebiasaan. Karak di pitcher, misalnya disian di bae. Lapar hai beuteung. Ngaliwat mangeunah jeung lokasi dong nama. Ngajak si Ayang lah. Ngaliwat. Sugan aya biasa si Ayang. Kebeneran ya si Utang. Utang. Teh, Nan mak, bawakan peninggan beas. Ayo mah dah. Ane kan suju ben heula. beas. Heuh, bawakan tuh. Tenang deh tuh. Sebenarnya dong sabeurang. Aing depan suju ben heula. Siap mak. Beneran ya beas. Pakai ngaliwat tuh hade ieu ku aing jeung kapogo aing. Si Ayang lah, ajak ngaliwat. Jadi main ngaliwat si Ayang. Beas aya kari-kari lauk asina doang. Ayo si Ayang nanya. Assalamualaikum. Yang. Assalamualaikum. 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 Yang. Assalamualaikum. Dasar mah gara-gara suarana rombeng amat. Tapi suarana dong si Utem. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang. Waalaikumsalam. Tadi ya. Aku udah molor jam sakieu. Aliwat yuk. Hah? Aliwat. Dasar Atuh ajakan sasahata. ngantuk aing mah. Emang dia jam berapa itu kerpeting yang? Jam 8. Jam 8 naon dia yang? Jam 8 isuk. Atuh jam 8 puting. Makanya he jam 8 isu. Tadi ya yang. Mah jam 8 peting hari hudang. Jam 12 berang. Tapae dia yang. Dia kana kabogo ge ngaranan pae. Tapi aing lapar, kerputing saputing aing teh can dahar. Ayo guys, aing mau ya biasa mah. Dia boga teu jeung lokasina. Dia ngajak ngaliwat angka lokasina eueuh. Geus lah ajak budak be urang sugan budak aya jeung be lokasina. Aing si beungeut heula ulah. Geus lah tematik dia mah. Geus geulis teu mandi ge yang. Allah dia bisa bae. Atuh geus lah, ayo aing lapar yuk yang. Ayo separi ayo. Ayo yang geus geura. Oi, iya. Es teh neta. Aing ngantuk. Bismillah eta. Aing geus lapar aing. Urang nyamper saha heula. Si Kiwong meureunan. Ulah diajakan si Kiwong mah. Unang kitu ya. Kan urang teh putus gara-gara saha? Dia si Kiwong. Si misurang kana si Bonces beri yuk. Udah ajakan si Kiwong mah. Si Betem jeung si Mamai berhasil ku yang dijen putus sih. Da si Boncos si Mang sahiji deui jeung si Irma ye. Diputuskeun ku aing eta budak. Tape. Wah, kenaon dia? Ai eta dia kunaon dia kitu kolot-kolot ki ngedot dia.
Wah, tinyahuan dia mah. Kan kuari keloba penyakit, makanya aing dibakalan susu kinung aing. Bang sehat. Sehat sih sehat dia mah haja-haja. Orok lain non lain tadi ya. Stand dah ya jalan maya. Dia mah kos gelas banyak duh kanadot. Kudu aing dengan gelas eueuh dia mah. Bisa aing mangge ieu dot poin langsung poin pakai jadu susu diudak. Geuleuh. Nanti lagi empoy kene kieu. Atuh haja-haja dia empoy si empoy. Kena banget aing ya. Selagan neng da anak nu bebek pirem aing nganjang dia mah geus dia mah. Jomblo JK, jomblo karatan. Keun dia ku aing. Tangguan ku dia sajam dia ge putus da jeung si Irma dia. Geus maing manis. Ditambahan susu lebih amis atuh ya banget aing. Keun we seta. Geran ayo. Ya aing lapar. Geran nyusulan baru dah ngaliwat. Geus aya mah. Kata budak lain geus putusnya. Di kamari teh putus lain. Kata geus duaan di bae. Nyerek ngaliwat deui aing teh diajak ieu mah. Keun da koin teh ngajak-ajak aing digagalkeun da ku aing ha. Di lembur iya mah jelemana araraneh teh nya teu cara di Arab jeung lalakina ge geus boga kabogoh ge hayang bae kana bikang lain. Ya neng ulis kenaon Kercalik bae baturannya. mangga. Kok gede-gede ngedot. Kudu tadi dengan botol eueuh manggi dot atuh geus pake dot bae. Ya ngeunah ge pake dot ge. Nya kan di lembur ieu mah araneh gede-gede ngedot. Ya hayang teh ya. Alim jabau cigong. Yang. Naon tuh jasi jeung tomang tuh di ditu. Nya, Heeh. Pedangkeun. isi ulis ja. Ketang yuk. Jos. Astagfirullah. Jangan naon ngedot gitu. Ih, cek main ya tina ge nyusu teh sehat. Cuma dia bae lah. Kalibet yuk. Aing teh Bong aing mah. Kalibet yuk. pengen di mana? Di bae dipila urang. Yuk. Kebenaran aing lapar ya. Ayo lis yuk. Ayo. Si boncos teh kieu ngaliwat aja si Ut. Dijakeun da ka si Irma ieu. Keun dia. Ya ku aing dijakeun. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam enan Piwang. Si boncos. Benar si Boncos. Si boncos kuari di Kaliwet jadian tadi si Ulis. Bener. Beneran tuh dipila kuari. Hayu tangkeun. Ayo geus geran. Gerak HP-nya. Mana dia? Ini di betul heula. Geus atuh. Rajang Cos, di mana Cos? Beb. Woi. Di mana yang lewat, toy? Tunggu dia. Itu baik itu ayam baru di jalan. Kemana sih? Ari budak kamararan nanya aja arareueuh. Tuh dia beb aing jadi dia tuh. Anggus ajak ku dia Cos. Yuk. Dia kenal sih dia. Oh, jadi dah kitu di burian aing bobogohan seulis. Dari ageuna naon ngarayakeun di bobogohan seulis. San bobogohan sih, Oh, Beb. dia bohong beungeus yang menak kitu jeung dia. Kok dia mah gitu ay? Beb, naon dia mah kok gitu sih? Bisa Cos. Uruskin lah urusan dia. Aing nungguan gitu dipilahnya. Oh, misalnya itu. Tapi kamarnya enak putus, aing bisa dikenal si Ulis apa? Ai, yang. Lokasinya kumaha? Cos, enggak aja urusana. Enggak lah. Cos. Aing ngomong ka dia, Cos. Naon? Dia boga duit teu. Boga. Tak, mau lokasiin dia daek teu. Aing mau biasanya mau lokasiin eueuh teu boga. Aing mendingan lah borong. Geus, poe tungguan di dinya. Ajak si Ulis we, sarangan bae. Sangan bae lah.
Boncos ngerti-ngertinya. Naon henteu ngerti-ngerti. Atau maksud aing mah tadi kita ngilu gitu pangulah haya ngaganggu urang. Ini si Utang di mana di Neden Beas? Banyak ngejo naon. Kalau Neden Beas di mana buat setan? Kemana nih jelema lagi? Ih, Ya, doangna ya si Boncos jeung si Irma yang putus ya ku hari ha. Tapi aing aneh kasih Utem jeung si Mama ieu. Kok bisa pisah adenya? pas ieu wong jual. Dia emang si Utang teu. Kebeneran ka dia. Naon? Jangan si Utem ya. Hah? Aku biasa aing di mana buat setan Nendena. Banyak ngejo. Kalau di mana buat Nenden biasa aing. Ke. Ieu tah beasna dina plastik belang-belang lain. Oh, biasa aing napa sebelang-belang. Gagal deh bete ngaliwat pokona mah. Dia naon teu ngalamun deui. Di basi Utem beasna pake ngaliwat tuh dipila jeung si Mamay, si Boncos, si Ulis, si Irma. Apanya terlilu? Mana yang tadi diajak? Magsan aing nyangan biasa tadi kulibang eueuh. Tong di pantai kita seta. Oh sebelum kita tayang kan kabur diliwat. Ha, bisa diliwat doang. Aing meuli lokasin eueuh. Untung aya uya kok geus bae dibeli uya ya sama bae asinnya. Boncos. Euy, naon deun? Eta dia mau naon? Jeung naon dia uya? Kudu tadi kita meuli lokasin Gus Utem eueuh. Geus bae uya. Ya, Dia beli uya dah. ya uya sama lo. Kita mah di mana? Di ditutup saun. Seta. Mereka mana? Bisa tilu ngaliwat tah. Ngerti aku yang diliwat. Ha, aing kiluan. Ayo tuh. Yang ngomong-ngomong si Boncos, kemana nya ngelamat? Henteu nyaho. Ulis, emang si Ulis bener bobogohan si Boncos? Iya, teu cak ayo tambah bogohan. Apaan sih tadi si Irma ngomong bobogohan? Alah, yang eta mah si Kiwong meureun ngaya. Ulah sok adon. Saujon yang, saujon. Jam mah yang, belum punya bae kan. Urang ge putus gara saha? Kiwong. Atuh lamal jauh. Jadi dia nu kasarnya. Heeh mah. Karena ini dia karena. Tinggal liwat mah jeung si Ayang. Ada tenyawan cenah. Di lokasin. Mana kiluan? Aja biasa nu saha? Demak. Naik. Dia nyasa. Aing kan beas tadi. Oh, bae. Oh, bae aing tadi ngalikan beas. Ayo, beas aing mana? Maju, beas aing mana? Mana beas aing? Beas aing mana? Itu mah. Ogah amat ngaliwat segala. Iya, masaan we ieu yang. Mah teu kumaha man kalimat cing Ayang mamai mah. Ngaliwat ya aing aja jeung naon dia, ngaliwat dia jeung anu. Mai kumaha jadi tengah liwat. Kumaha gadina? Beas lagi di bawah aku si Madun. Laju kumaha. Sebenarnya mana nyusi kok jeung aing babarangan. Yo, nyusu yo. Ya, nyusu. Hayo Ulis. Dari amak kuan dibere susuan ngeunah malah embung. Dari asusuan eueuh eta.